teh nyaritakeun tentang sepasang kabogoh muda nu namina Mahmud sareng Nunung. Nyaeta sapasang kabogoh biasa tapi boga carita anu luar biasa. Mahmud teh nyaeta budak pembangor-bangor di sakola, sedangkan Nunung jalma nu pang pintar-pintar di sakola. Hati-hati atuh. Sama deh ngalangan jalan orang. Mun, kunaon tadi? Naon aja teh? Eta tadi diharap nabrak si Nunung. Baiklah, mau urang. Mang kitu atuh. Coba ge mana pasti bakal butuh ka si Nunung. Lah, kemana? Anak-anak, ayeuna ibu bade masihan tugas kelompok. Hiji kelompokna aya dua jalmi. Kelompok pertama aya Tina jeung Tini. Kelompok kedua aya Ujang jeung Ucup. Kelompok katilu aya Nunung jeung Mahmud. Mahmud, sampai anak turunkeun. Sopan pisan mana jadi murid teh. Dan tuh, abdi biasa ganti kelompok tuh. Biasa tuh, kelompok anu geus ditetapkeun ku ibu, teu biasa diganti-ganti di. Mantos. Put, tong main basket wae atuh. Hayu urang belajar, sedang dipan urang ujian. Yuk. Ganeng lah, pan orang tuh nyawa yang ngulin basket. Mohon, tapi kayak mana tuh lulus? Ah, gampang lah, tinggal nyontek weh. Hayu belajar. Bangun. Ayo atuh kadi urang belajar. Ah, ganeng lah. Hah? Nunung. Aduh, si Nunung kumanya. Ah, mudah-mudahan tuh kena naon lah. Mana sih di pejaan tengah laro, makanya turutan si Nunung. Tuh si Nunung jadi gitu tanggung jawab. Duh. Dong, kita kumaha carana? Oh iya, kita kieu carana. Naon sih, Bun? Cuman, Naon? Ayo geus sore, urang balik sekolah. jalan dong. Naon, Bun? Kamu teh, ada jodoh. Kamu teh, bobo kan dulu. Mana dari kita pacar. Sebenarnya mana teh pinter, tapi mana teh bangun. Tapi lamun mana rek berubah dari urang, urang hayang jadi kabupaten. Buat benar, naon teh bisa asal aja ketemu dari baik. Satus pebogohan teh Nunung sareng Mahmud teh sawasana sok belajar bareng, balik bareng, dan soal-soal. Tapi dina hiji poe Nunung teh ujug-ujug pingsan. Padeng kabar eta Mahmud teh langsung indit ka imah Nunung. Dong, hari mana teh kurang deui.
dokter naon? Tidak. Abdi ge teh nyaho, dokter can mere nyaho keadaan abdi. Oh nya tuh. Assalamualaikum. Salam. Nung, kumaha kabarna ayeuna? Alhamdulillah dok, tos mendingan. Kumaha kesehatan abdi dok? Ya alasan lo mun geus mendingan mah cobain orang periksa nya. Keadaan Nunung mah namun wae sigana Nunung mah kudu istirahat dulu nya. Oh nya, aya orang tua Nunung teu bisa bicara sapedak. Jalan mana? Oh, nuhun ya. Nuhun. Abdi ya bicara obat mata di orang tua Nunung bisa? Ternyata dengan jual ieu nyata teh kalau publik bisa otak bisa akibat kematian. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, gara-gara ada tekanan darah di bawah. Uranya Nung, gara-gara abdi Nung jadi kieu. Kena naon bun? Kejadian ieu oge pan aya hikmahna. Kalau makmur jadi budak nu bager deui. Kalau si Nunung mau dibakar sama Nunung jadi alim kalau nyetan di Nunung. Insyaallah nu bakalan aya jaman. Kamu ge janji bakal aya terus jalan. No way to feel inside, I'd still feel for you. And even if the sun refused to shine, even if romance ran out, you would still have my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. Astagfirullah. Tolong aturkeun. Bingung. Nur, si Nunung Nur. Kumaha ieu gawat ieu. Emang kudu dipastikan kayak mana? Ayeuna Kumaha kitu ieu? kita ada orang yang awalnya yuk. Heuh, kumaha ieu si Nunung? Sampai saya namanya orang dari mana we? Ayolah, ayo. Ayo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Lara sih ibu mina dulu. Yang muhun. Abdi kan dulu wartos sama Sejak pengen negara kabadu bola, rasa sih ya muan eta teh salah abdi nu mabet bola ka Nunung tapi kan Nunung pingsan. karena naon mood yang kabeh geus takdir dan ieu aya surat ti Nunung dibacakeun di hareupeun babaturana Simpari. Assalamualaikum Mahmud. Abdi harap mana sehat jeung selalu belajar walaupun abdi tak geus teu aya. Mahmud tong jadi budak nu badeuleuy nya. Mahmud tong balik deui ka masa lalu Mahmud. Oh nya, Mahmud inget teu abdi sareng Mahmud teh pernah janji akan selalu bersama. Jadi abdi minta Mahmud teh dikuburkan bareng abdi hirup-hirup. Ah, kudu dikubur bareng gue Nunung. Ah, siapa nyong? Naon ieu? Kubur. Ya oke atuh.
Tong atuh euy. Siapa yang kali euy. Tong atuh euy. Tong lu. Aku mah deui nunung aya kitu. Enak mah tindakan. Ngarasa bisa keluar. Oke lah. Pas mamut teh awakna badak, biar aku bisa keluar. Pokoknya nguluna oge badak. Heeh. Mau geus geus